Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana kumaha damang? Singkuring Kang Asep sareng Bapak Galih Sundara oge Mang Hamim Sumpena nepangan di palawargi sadayana dina pidangan carita Dedemit Rawa Getih. Mangga urang dangukeun jajar salajengna wilujeng ngadangukeun. Dibikeun kasih anam cek teh lilis gap harita kantong ditampanan ku si anam bari pokna nyuhun teh nek balik heula abdi nyuh yo akunya abdi sing hasil minang sadaya ka pangasambuya yo dinoakeun ku ece ngan lamun hasil omat ulah poho ka dulur nyamuan atuh pan abdi ka itu ge pandeung ieu bade injem duit ku ece heujig lah sok gara balik bisi hujan nya ce Geleser harita motor si Ana maju ninggalkeun imah teh lilis. Ari teh lilis kek diuk deui nyang hareupan meja nungguan anu meuli. Samulangna si Anam ti imahna teh lilis teu geunah rasa maklum. Perasaan awewe mah seukeut palawargi. Teh lilis nya oge galak ka si Anam tapi manehna mibanda sifat nu hade turunan inungna. Anu murah congcot murah bacot kitu kasebutna teh lilis di lemurna. Nah, anak-anakan betrek minang salaya kadukun. Ya Allah, tang tayungan pun adi teh Gusti ulah cenah kabawa ku sakabaka ba. Cek teh lilis bari ngusap beungeutna. Keur kitu torojol, aya nini-nini banguna mah rek balanya ka teh lilis. Punten. Punten nyai, punten. Mangga mak sok lebat teu kudu di dia we di luar dan teu make sendal era kotor ya kana teh hal bodas kitu mah sawios masuk atuh ka dieu wah nyai dasa kedeung rek meuli tarasi sugana aya mak aya bade sabaraha kilo nah loba-loba teuing eta we 500 perak itu si Abah yang dahar jeung sama tarasi atau 500 mak teu kudu meuli ya we bawa tah sok bila kita rasi 500 atuh cek teh lilis manehna mah bager aya harga murah masuk dibikeun we tara kungsi kudu dibeli nyai tong kitu mama era da bener rek meuli mama entong mah teu kedah meser sok we canak moal nyai mama rek meuli malah masa kalian jeung bontengna jeung cengekna ya aya bonteng kabeneran ye kumaha teu kudu meuli. Iya mah bonteng di kebun abdi cengek sarua di kebun abdi sok ya bawa ya kan mae sok kajakeun ngan kumaha mah rek dibayar moal kudu haratis entong mah tong dibayar tos nu boga duit cek teh lilis heureuyan boga nyai boga duit mah sabaraha nya kumaha dibeli sok ya bawa atuh kitu ona manda rek meuli ge duitna mah engke mah nganyuk maksud teh meuli ngan duitna engke si mama teu uyahan aya laukna bogan teu lauk mah aya cesa kamari da pada anu meunang meuli ti nyai teh kamari teh teu kadahar da dikirim daging hayam ku budak ceuk eta nini bari tuluy malikeun awakna teu poho nganuhunkeun ka teh lilis nuhun tuh nyai nya marek balik ya sok didoakeun sing laris warungna daganganana mah ai warungna mah meureun ke laku jeung warung-warungna tah kitu sing payu daganganana sing loba nu meulina ulah loba nu nganyuk mun loba nu nganyuk mah bangkrut sing barokah nya nyai bageus maneh teh ka kolot teh amin ma amin sok mah wilujeng atuh beral si emak miang balik ka imahna sabab salakina geus nungguan hayang dahar jeung samel teh lilis mah tibang mesem we lucu ku tingkah polahna eta si emak.
Anam sanggeus mulang ti imah teh Lilis, manehna gura-giru balik ka imahna neuneun babawaan pamahanan ti teh Lilis. Hatena bungah sabab ayeuna mah geus nyekel duit keur ngamplop ka pangarsa buya. Sanggeus ngasupkeun motor, manehna nempungan Darwan nu aya di imahna. Kabeneran Haita Darwan aya keur lalajo TV di baturan ku anakna anu bungsu nu umurna kira-kira 5 tahunan. Assalamualaikum, ceuk si Anam. Waalaikumsalam. Anam teteh. Muhun Kang. Sok ka jero we dap teu dikunci. Si Anam mancat kana golodog, tuluy mah nemukakeun panto ti luar, brai panta muka blus. Si Anam asup nyamperkeun ka Darwan anu eta keur lalajo TV bari udud. Punten Kang nya, ngaganggu nya. Sok we sok. Diuk jang. Arek ngopi, arek susu, arek cinta ya. Ceuk nguju Kang entos nya. Di mana? Ini tuh Cilancuk. Lilis. Nya ceceh Lilisnya. Oh. Harita Darwan asup heula ka dapur nyokot gelas jeung teko na. Sok diteuneun hareupeun si Anam. Sok jang lah bari nginum eta saaya-ayalnya. Akang tuh bukan naon ieu teh. Canyo aku mau abdi atuh di imah teh. Nyaon pisan. Kumaha hasil ikhtiar duit teh? Cek Darwan. Hasilnya alhamdulillah. Inyeum si teteh dibeli 500.000. Berapa? 500.000 Kang gope duitnya mentah duitnya ge gope cuma 5 lamar. Itu mah receh ieu teh ngan ku abdi ditukeun bieu Kakang Yoga. Keun bae atuh 500.000 ge cukupnya. Jika nama bisa kalau dibagi dua yang akang tah. Kemae akang ke mayar 250.000 nama ka teh Lilis. Cek ujung Kang cek ujung. Sok we hayang make ku abdi dibere. Abdi masalah di bonceng we kan unghul. Sabab mulai ka itu kudu mau di bensin. Jadi arek isukan wae ini teh. Nya salunyu jeung obrolan tadi we. Ulang ingin isukan sanggeus akang ngojek. Jadi jongjon akang bisa usaha heula. Hayu atuh kitu ge. Harita pamajikan Darwan ngadenyeun ti kamar. Atuh harita mah nyamperkeun kanu keur ngobrol di luareun kamar. Pok atuh harita nanya ka si Anam. Isukan dari ka mana jang Anam? Ceuk pamajikan Darwan. Banye eta cuk banye minang saraya. Minang saraya ka mana? Ka dukun yeuh. Kade ulah dudukun. Sanes ka dukun cuk ieu mah. Haji cucu ka pasir beteuy ka pangaresna buya. Rek jeung akang nanya. Nya jang akang na nu unyeun ka itu. Ceuk si Anam bari ngaret ka Darwan. Akang apal kitu ka ditu ka pasir betrik. Ari apal mah henteu ngan kungsi. Aya babaturan akang nu pernah minang saraya ka ditu. Gaya atuh ari kitu majuakeun ku abdi sing hasil Kang. Mun hasil teh malah hayang geura meuli sapeda si Ujang. Era nginjem we ka batur sieun ti omongeun jeung tatangga abdi mah. Urang meuli we, kelah aya hasil mah. Nyah cuk. Gampang sapeda mah. Doakeun mun abdi hasil ku abdi dipanggulikeun sapeda jeung handphone jeung tablet ku abdi dipanggulikeun malah mah tablet hungkul abdi mah kapsul pluyer ku abdi dipanggulikeun. Nah kos obat ari jang Anam. Nya dalam aya tablet pasti aya kapsul jeung pluyer atuh cuk. Nu cair ge aya Ujang. Tah, komplit atuh kitu mah. Ceuk si Anam pamajikan Darwan tetela beuki heureuy. Jadi akang mah kieu ye. Mun bisa mah nya mun bisa kitu ceuk akang eta duit teh bagi. Sabab naon? Akang mah hayang ini teh rada borang keneh. Ngarah teu poekeun di jalan jang. Jadi kumaha tuh? Kieu ye. Ngamplop mah tong waka gede-gede teuing jang. Pere we 150.000. Jadi 2 amplop teh pan meureun tah 300.000. Duaan yang akang. Tah ka euceuna 100.000 bikeun. Ngagantian akang ojek sapoe we kitu tah. Tah nu 100.000 dijang bensin akang ka itu. Kumaha mun kitu ye? Kumaha ku akang dibayar sawarehna mah? Kitu nya kitu atuh abdi mah teu nyaon sok we tah duitna bagikeun ku akang. Abdi mah ja teu wani. Tung kitu ku Ujang we sok atuh. Jadi ini teh bada lohor atau bada asar jang bada maghrib mah duh. Sieun di jalanna akang mah euy. Ceuk Darwan. Nu memangna maeh mah boga sifat borangan. Boro-boro kaning kudu ini kan jauh. Karek karinge sora cak-cak di imah ge kadang-kadang geus muriding manehna mah. Nya yeuh atuh. Cah cuk,
Ieu mah ngagantian akang ngojek sapoe we lah nya. Ku abdi dibayar 100.000 ye, sugan cukup. Nya nuhun, cukup per aja majang sakieu ge. Cek pamajikan Darwan, bungah menang duit 100.000. Sup diasupkeun kana saku kutangna. Tah modelnya amplopnya mun aya mah Kang ti ayeuna atuh. 150.000-an, cai 100.000 ke bensin kena akang isukannya. Cek si Anam tetela. Si Anam teh balaba hirupna mah geuning palawargi. Nya ge jelema ripuh jeung jelema awun tah kana duit mah uduh. Nuhun we atuh ai kitu mah. Sok atuh kajekeun jang bengsina. Eta duit nu 150 na mah ku ujang cekelan lah. Sok we bagi dua we terus semuanya. Sa amplop meureun 150 sewang. Nya kitu we, gampang. Nu penting mah hasilnya we. Lain cenah teh Kang buya aja kumaha ilmunya teh. Ari elmuna mah akang gitu apal. Man babaturan akang mah nu asalna ngojek, ayeuna teh geus eureun ngojek jang. Geus sukses malah mamana teh jadi juragan ojek. Narima setoran ting sabaraha puluh boa. Da eta we ojek online oge loba nu nyewa ka manehanana. Sapoe teh jang setor 100.000 tah. Ayeuna lamun aya 30 motor we ngahuna-ngahening jang. Cek Darwan ngobrolkeun babaturanana anu geus hasil tatama ti pangarsa buya Pasir Betri. Mun hebat kitu atunya. Tina tukang ojek jadi juragan ojek. Oh, Mun boga kapal mun jadi juragan kapalnya. di ngan dipuh mah lamun hajat. Maksudnya, lamun hajat mah jadi juragan hajat teh. Siaka mah heuleui mah. Kitu babadamianana Darwan jeung Anam bungah sabab isu krek Minang Saraya ka pangarsa buya Pasir Betri. Teka catur lumakuna waktu kocapkeun isukna bahak dalohor si Anam geus mani geus sagedang dan kitu deui Darwan manehna ge saged ngojek ngan sakedeung ti subuh tepikeun ka lohor. Cukup we cenah keur meuli uyah mah kitu ka pamajikanna teh. Nyai, akang rek ini heula yo. Doakeun akang sing hasil. Cek Darwan amitan ka pamajikanana. Didoakeun pisan ku abdi akang. Sok we rek nyang mah. Ngan kadewe lamun hujan mah kajenting eureun heula. Sabab akang mah pan gampang asup angin eka hujanan teh. Bener Nyai, ari jas hujan geus diasupkeun kana bagasi. Parantos tadi ku abdi. Sok we akang rek miang mah. Abdi mah arek mantuan mecahan jagong. Akang rek miang heula Nyai nya, tapi rek nyang heula si Anam yo. Mangga Kang, mangga sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jerut harita Darwan turun ti imahna. Celak kana motor gerung dihirupan tuluy ngageleser nyamper si Anam di imahna. Sanggas nepi motor dieureunkeun mesina. Torojol si Anam norojol ti jero imah geus sagedang dan make jaket kulit jeung sapatu jangkung. Kasep si Akang euy, anu nek inyit-itan mah anus jaketna tah. Cek si Anam bari nunyu ka Darwan nu make jaket partai. Oh, pira ge jaket partai. Ieu mah dipake so teh dumeh we era kuno mere. Oh kitu. Atuh geus hilyan jeung kulinya jeung jaket kulit alek mah yo. Moal jang mama hipan ujang mah awakna badak, akang mah begang. Heueuh, menang muluna nya. Oh, kitu tah. Aya tuh urang miang ayeuna kene beusi hujan geus rada poek ye. Rada celuk celak. Yuk yang ini. Cek Darwan, hanyu Kang siap. Ujang-ujangan nye atunya ulang teh aing geus tacama mah. Aya panuahan hinup Kang. Cek si Anam bari celak, manehna naik kana motor Darwan. Grung, mesin motor dihirupan geleser maju ninggalkeun imah si Anam. Lila-lila eta motor beuki tarik nyemprung muru ka Pasir Betri. Darwan jeung si Anam harita keur aya di perjalanan rek muru ka pangarsa buya. Hatena guligah bungah pinuh ku pangharepan
lamun engke geus hasil minang saraya ka pangarsa buya cenah mare kitu rek kieu utamana si Anam anu loba pisan kahayang jeung cita-citana. Cag tuna nu keur aya di perjalanan eno urang kocapkeun pangarsa buya anu aya di Pasir Betrik. Para mitra sadayana Pasir Betrik teh sanes lemur, tapi memang ngaran hiji pasir nu ayana di sisi leuweung antara lemur Cibako jeung lemur Kadu. Kabeh dituna Cihonje nya di tengah-tengahna deukeut walungan aya Pasir Betrik. Di dinya aya hiji jalma umurna moal kurang 35 tahun. Nyaung-nyaung di tengah pasir dihanapeun tangkal kiara. Hanapeun kiara teh aya rawa teu aya nu nyaho. Tiba heulana sabab eta rawa kahalangan ku akar kiara anu buni, akar kiara jeung areuy-areuйna anu ngaguyun. Padahal mah dihanapeun kiara eta teh aya hiji tempat anu nyerang kedong pika keueungeun, disebutna rawa getih. Sabab eta rawa teh lamun pas sosore ngagimleng jiga getih kental, tapi lamun isuk mah sok rada ngagolak kawas cai anu keur ditaheur, warnana beureum pika keueungeun. Nya eta pisan nu disebut rawa getih anu aya di hanapeun kiara deukeut imahna pangarsa buya. Harita buya manehna kakarak ganti baju, sabab sabenerna buya mah teu cicing di dinya. Eta mah ngan saukur tempat praktek hunggul palawargi. Da aslina mah buya teh cicing di tempat anu mewah, imahna di perumu elit. Malah mahmun kadinya ge sok antar jemput ku anakna make mobil mewah. Harita pangarsa buya keur ngajemprak sila di luhur samak butut. Ngahaja make samak butut teh ngarah loba Mumi karunya cenah ku semah nu tatanya ka manehanana. Di gigireunana aya si kopi pahit, saemuk, lalawuhna, goreng pisang menang meuli bieu ti jalan waktu keur ngaliwat. Pok harita buya mimiti kadenge ngagerendeng. Can aya di nu kadieu deh. Padahal mah geus kaimpikeun penting teh rek aya nu datang. Sahanya Ceuk buya bari harita regot minum kopi saeutik sabab panas keneh. kurang amis kopi teh euy lah aing ngajaba gulana teu kabawa yeuh. Mun aya gula mah digulaan deui. Sugane kaya tamu nu ngirim gula jeung kopi ngarah teu kudu meuli lah hoream meuli deh kah. Ceuk buya manehna ngarep-ngarep pisan pamere batur aneh puguh ge. Ieu mah pangarsa teh sebutanna wungkul, tapi loba pisan cawadeunana. Keur kitu handphonena disada. WhatsApp nu nelepon. Saha aya nu nelpon yeuh? Pasien tawa saha yeuh? WhatsApp nu Ceuk nelepon. buya Aya nami Tampi. bari kodomang mah nyokot handphone tina galar. Tuluy digeserkeun WhatsApp bari nu pokna. nelepon. Aya nami Tampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng pangarsa buya yeuh. Ceuk buya ngomong kanu nelepon. Tibeh ditu aya nu ngajawab. Muhun, abdi teh bade nyongkan tulung ya teh ka buya. Dupi lokasina teh palih mana nya? Ceuk tibeh ditu. Kieu we juragan. Sok lebet we ka Cihonje tah. Di Cihonje tangkin belok ka Kenca aya jalan nu kaluhur mapai pasir we. Tah engke di dinya aya saung buya di dinya nya teu bideg ditaroskeun bade ka pangarsa buya we kitu. Ceuk buya kanu aya di beh ditu.
Mangga Buya. Ku abdi dicatet ya nya. Ari boga nomor handphone Buya ti saha? Ti rencangan da geuning Buya teh tos terkenalnya kemana-mana. Alhamdulillah wa syukurillah deh kitu mah. Sok we ka dieu engke ku Buya dipandu jalan mah di pasihan terangnya supados henteu nyasap. Cek Buya. Hatur nuhun nya Buya nya. Mangga sami nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Buya. Ngomong nama lekoh ari keur nelepon mah. Tapi sabenerna eta mah ngan saukur kerok hungkul. Dah dinanyata nama henteu kitu. Harita oge kitu. Sanggeus nutup telepon, sok handphone diteuneuh deui dina urutna. Manehna suraseuri bunga. Sabab barek aya semah ka imahna. Senang rek aya semah deui sugane balang berena gede. Ante nyebutkeun urang mana-mana semah teh. Poho ditanyakeun ku aing teh. Sok lah ka dieu marawa hakaneun, marawa bayu, marawa naon jang aing di dieu. Alah aing sugih salawasna. Cek manehna harita ngomong kitu teuing ditujukeun ka saha? Nganu jelas ieu Buya keur bungah sababarek aya semah anyar ka imahna. Kop harita Buya kana goreng pisang karesepna, camuil lek diteureuy. Rada leugeg saeutik sabab ngagayemna kurang lembut. Duh na pisang teh jeung kaset jeung naon di nyaho kieu mah meuli goreng pisang. Cek manehanana ku klutus. Goreng pisang wae meuni disalahkeun. Sabot Buya keur ngadahar goreng pisang kadenge dihareup aya motor anu eureun sarta teu lila. Assalamualaikum. Ceuk anu di luar sing horeng teh nyata si Anam nu dianteur ku Darwan karak nepi harita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok mangga kalebet, dapantuna teu ditulakan. Cek Buya kanu di luar. Harita si Anam nyurungkeun panto. Brai panto muka. Ece lalas bumi nya pangalasnya Buya. Cek si Anam ti lawang. Abdi pisan Buya teh yeuh. Sok kalebet. Cek Buya bari gugupai. Padahal mah teu pas henteu lempeng ngagupayana teh. Si Anam aya dina panto hareupeunana ari leungeunna ngagupayan kapal bakatuhu sumungetan atuh puguh we. Ieu Buya kalakah ngagupayan tihang imahna. Istuning poharanya palawargi hapunten Harita si Anam colohok ningali tangtungan Buya anu memang teu disangka ti angalna yen tangtungan Buya teh seperti kitu. Si Anam ngabayangkeun Buya teh jangkung gede make jas diuk dina sajadah, tapi si ngehoreng kanyataanana ieu Buya make baju kampret nu geus dekil diuk dina luhur samak butut, malah mah katingali calana nage geus ditamal. Atuh pok haeta si Anam ngomong ka Darwan nu aya tukangeunana. Ieu Kang teu sana ieu Buya teh. Ceuk si Anam sumu ngaharewos ngomongna. Akang itu apa? Da akang ge panuduhan ti babaturan anu geus jadi teh anu geus jegut teh ya. Cenah mah pan ti dieu tatamana teh. Ceuk Darwan. Pinakunya teuing ningali. Tong kitu jang. Eta teh kakawasan Allah. Najan teu normal jiga urang oge geuning eta manehna gagah sakti. Pada mika reueus, pada mika gigis, pada mika serap jeung loba nu minang saraya ka manehanana. Berarti manehna boga ilmu leuwih ti urang. Nya, cacak-cacakan pajaksa bisa kitu. Kumaha mun normalnya jiga urang. Can puguh. Geuning ieu urang normal akang jeung ujang ngaripuh. Nya, eneh kudu teu ningali hidup teh. Ceuk si Anam. Ari Buya ngadenge nu haharewosan teh pura-pura teu ngadenge, tapi kalakah dedeheman ti jero imah. Cenah ceuk Buya.
Atuh nu duaan teh rada reuaseun. Sieun omonganana kadang hieun ku Buya. Sok atuh gerak laringih ka dieu. Calik ye sareng Buya di saung barokah di dieu ye. Urang sami-sami ngala barokahna we ieu mah nya. Ceuk Buya ngomongna menilantong nyebut barokah teh. Bari manehna teu apal naon ari barokah teh. Mangga Buya mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok calik kasep. Saha teh ieu teh ye? Ceuk Buya, Abdi Darwan. Ari nu hiji deui saha tah? Nu tadi sorana rada leutik. abdi mah Lain Abah atuh ka dieu mah Buya kitu. Abah mah naon? Buya sadayana ge ka Buya mah nyebat teh Buya. Malah mah urang Jawa. Ka Buya teh nyebat teh Habib saurna teh. oh kitu. Jadi abdi kedah nyebat naon jadi nyebat Habib atanya pi nyebat buaya yo. Buaya, punten. Buya. Si Ujang mah geuning beuki heureuy. Keun bae. Sebat teh pangresa Buya gitu. Oh Buya, muhun. Yupi Buya teh atuh painten gaduh nyami. Sebat teh buaya tuh sarua jadi pipilueun. Sebut we Buya barokah gitu. Buya banokah. Yupi nomor handphone aya. Aya engke we catet mun rek balik. Ke ku Buya di pasihan. Tos aya WA na ieu nomor teh. Instagram aya, Telegram aya. Sok we lah engke di chat ka Buya mun aya naon mah nya. Ceuk Buya canggih palawargi jalmina mah. Aya naon atuh Ujang teh pangna datang ka Buya. Sok manawi aya nu tiasa dibantos ku Buya. Ceuk Buya ngamimitian deui ngomong. Abdi teh gaduh kana lepet kitu hoyong nyuhungkeun tulung ka Buya. Jang uping wartos. Buya teh tukang tutulung kanu butuh, tukang nyalang kanu susah nyaangan kanu poekeun. Panyuhungkeun kalimah we, painten sapeser goeng makitu tah tong abdi usaha. Magi abdi ti jalmi ripuh ece Buya. Ceuk si Anam. Oh kitu nya. Teu naon jangkeun ku Buya di tulungan. Da ari Buya maresep tulungan ka batur teh. Sabab kaayaan Buya teh teu tiasa ningali teh. Nya Buya teh mung rugi di dunia jeung di akhirat. Pepeudeuheun atuh Buya di dunia teu ningali cing, di akhirat mah sing caang. Ari caangna di akhirat eta meureun Buya teh kudu tutulung ka batur. Nya eta we modal Buya teh. Hayang boga ilmu nu mangpaat keur balareha. Mangpaat keur sasama oge mangpaat keur Buya sorangan kitu meureun bisa metik hasilna di dunia ayeuna engke di akhirat. Pana Allah mah sauna nguningakeun. Dena Allah teh maha welas tur maha asih. Piraku Buya teu bisa. Ulang duanana ngahulang teu nyangka ieun Buya bisa maparinan tausiah nu seperti kitu. Si Anam beuki mendeko silana. Padahal tong boro-boro mendeko rek nongeng ge moal katempueun ku Buya. Ieu Buya manehna ngarasa bungah kadatangan ku dua tamu. Nyaeta si Anam jeung Darwan. Ku Buya geus kabayangkeun pihasileunana amplop nu bakal katarima. Sedengkeun rata-rata nu tatama ka Buya amplopna tarasa kali sabab lamun geus hasil sok tuluy mere duit minangka tanda mulang tarima. Buya nanya deui ka si Anam jeung ka Darwan. Jadi pemaksa dan hidup duaan teh kumaha ye? Sok coba. Buya hoyong terang anu salengkep-lengkepna. Sok mangga bade saha heula? Bade si Ujang nu katuhu atawa si Ujang nu kenca? Ceuk Buya bari nunjuk ka katuhu jeung ka kenca, padahal mah henteu pas eta teh. Tapi rarasaan mah lempeng we ka Darwan jeung ka si Anam. Anu sorana aya di katuhu jeung dikencaeun manehanana. Pok harita Darwan ngajawab kana pananyana Buya. Ieu Buya. Abdi teh katelah mah Darwan. Ieu pun Adi ti Cibako, kakasihna Anam.
Hoyong nyuhungkeun tulung buya. Sok. Kubuya pasti ditulungan jang. Naon kada dapat ujang teh. Darwan bi teh. Muhun Darwan buya. Esok atuh. Kumaha jang Darwan? Abdi teh sok ngojek di pengkolan Cibako. Tapi abdi mah penumpang teh sepi wae buya. Hoyong rame sapertos rerencangan nu kantos ka dieu. Pan abdi gaduh rerencangan tukang ojek anu tos lalandong ka buya, pan abdi apal buya ka dieu teh di anjeunna. Oh, ti si eta apal teh nya. Anya keneh ngirim ka dieu. Bejana cenah ayeuna ojek na geus namahan jadi 50 siki. Ojek daring cenah lolobana mah teu ojek pangkalan. Muhun eta buya, geuning si eta mah sagetu suksesna ari abdi kumaha. Kinten-kinten aya duriat ya kana sukses abdi. Ceuk Darwan manehna kabitaeun ku babaturanana anu baheula ngojek jeung manehna tepeng geus di juragan ojek. Ke. Bisa kapanggih tina ujian anu bakal kubuya dibikeun ka hidep duaan. Diuji heula samemeh dibere kalimah keur oeng-oengan teh. Tenang da lafaz mah seueur sadayana ge lafaz suci. Ceuk buya kawas nu nya apal kana lafad. Ari ieu si Ujang Anam, kumaha ieu hoyong naon ieu? Yo abdi mah buya iteh. Abdi mah bujangan kenye. Yusma cetos 75 tahun. Abdi teh jadikan kawin. Ngan tutnya sanya dunyan kana eta kahoyong kabogoh abdi da asan gaduh kipayahnya. Sieun teu kapalaban maksud abdi teh buya. Da abdi mah miskin teu gaduh nyaon. Harta teh tinggal inyong bapak teh beak. Tah abdi teh hoyong beunghar aing teh. Hoyong mayran hutang abdi teh buya. Hoyong bebas hidup. Hoyong bumi anu sae, hoyong mobil anu mewah, hoyong motor anu mentereng, hoyong alto syul, hoyong syul pamajikan. Tanyes kita, hoyong gaduh pamajikan maksud teh. Ceuk si Anam ngobrolkeun maksud jeung tujuanana ka buya. Atuh buya teh bunga. Sabab kumanehna geus kaijir pihasileunnana. Nu geus ge lamun dibere kitu teh sok manyang amplopna. Pok harita buya ngomong ditujukeun ka dua semahna. Oh, gitunya. Keun atuh buya sanggup pikeun nulungan hidup duaan. Cing ka dieu urang peleng ku buya. Sok rek saha heula. Rek Jang Darwan heula, rek Jang Anam heula. Saha heula we atuh buya, kumaha buya abdi mah? Dah Darwan heula we nu pangheulana ngomong. Sok aja ka hareup. Ceuk buya, atuh Darwan harita sor manehna maju ngesod ka hareup nyampeurkeun buya. Sangeus Darwan karasa aya hareupeunana, ragamang leungeun buya nyabak Darwan. Tadi nama hayang nyabak leungeunna langsung, tapi kusabab nyabak naluhur teuing atuh gap nu kacabak teh sirahna pisan. Darwan teu bisa kumaha nyangka yen eta teh pasaratan tina pamelengan elmuna buya. Leungeun buya nyasar ngarayap saeutik demi saeutik nyabakan awak Darwan ti luhur, ka tengah, ka handap tepi ka handap deui, tina sirah tug dugikeun kana cangkeng. Oh, kieu geuning Darwan teh nya. Deuh ye sirahna balenong ka hareup rada botak saeutik. Ye ceulina alus ceulina leuleus imah jelema leuleus hate yeuh. Aduh lain nun kolbi teh ceuk urang Islam mah. De ieu beungeutna geuning kasep maneh teh Jang. Irung mancung. Nah atuh yeuh kumis jeung jangwat menirogok kawas embe teh. Aduh, ieu beteungna dempul jiga buya. Cangkengna mun dibebeng kieu gede tanaga yuh. Ceuk buya, kamana wae ngomongna. Atuh si Anam anu nyaksian seuri ditahan. Lamun ngagakak mah sieun kasinggung eta buya. Darwan oge ampir luncat sabab teu kuat ku getek.
Komo eta barang leungeun buya nyabak cangkeng. Darwan teu kuat kutak-kitak ampir hitut hareupeun buya. Kumaha buya? Tos kapeleng? Ceuk Darwan teu kuat hayang geura nyingkah. Sok geus kapeleng ku buya, geus aya dina paca pecena. Si Anam ka dieu. Ceuk buya. Punten atuh buya nyuh. Ceuk si Anam. Bari sor mehna maju ngesod nurutan Darwan. Ari Darwan tuluy mundur ka tukang. Meresan buukna anu tadi diuyak-uyak ku buya. Cing, maaf ye nya. Maaf. Ragamang. Ari taleungeun buya ngaragamang maksudna rek nyabak leungeun si Anam. Barang ngaragamang Hacing. Hacing. Punten buya aduh punten buya. Naon biteh? Bersin. Mun buya nyempet panjangan buya. Nonok inuhung abdi. Paingan atuh ya anu nyebrot kana leungeun haneut. Naon ieu teh? Punten buya kecap tina hidung abdi. Oh, aing maah. Wah, tisu dinya duh. Kunaon ngarapna nya? Ah, baik ku ieu lah. Ku samak urang kana samakeun lah dangke kaanginan ti kolong garing. ceuk buya botrok pisan. Nu nyebrot tina irung si Anam ku buya dilapkeun kana samak persis hareupeun tuur si Anam. Atuh si Anam terada munur sieun keuna kana sukuna. Cing. Puntennya ya. Ku buya rek dicabakan. Oh iya Anam teh geni. Oh, ya buuk galing. Ceuli horas. Tarang. Rada dekok saeutik. Oh iya pipi malam. Masih geuning ieu teh. Irung meni gede kieu. Imawah janggotan. Wah kumisan. Oh dada naragas. Puteungna lempet. Oh atuh ari kieu mah tarik miskin maneh teh jang. Ceuk buya. Si Anam teu ngartieun naon ai tarik miskin. Tapi itu wani nanyakeun da pikiranana yen manehna keur dipeleng ku leungeun buya. Anam ngaran teh nya. Geus kapanggih. Maneh mah tarik miskin jang bener. Untung datangna ka buya ieu maneh ieu. Mu datang ka nu sejen can puguh maneh jang ieu. Ceuk buya. Panantos ieu buya. Geus sok munul deui sok geus. Ceuk buya ka si Anam. Si Anam buru-buru manehna mundur ka tukang. Geus teu kuat dicabakan wae ku buya. Jabat teu kuat ku kelek buya anu sengsengan bau manehna. Cing atuh buya kumaha ieu abdi nyuh sedang punan ceuk Kang Darwan. Kincen-kincennya aya milik abdi kamu beunghar buya. Ceuk si Anam ka buya ngawakilan Darwan anu henteu keur ngagigi keneh seuri. Ningalikeun pamolah si Anam waktu keur dicabakan ku buya. Tong jeuni wae atuh. Musik kadingieun. Ceuk si Anam bari noel kana tuur Darwan. Darwan ngan saukur eungeuk bari mesem. Pok harita buya ngomong deui. Ieu nya yeuh. Ari Darwan mah luar biasa Darwan mah. Darwan mah agamana leket. Matak sebenarnya teu kudu datang ka buya da bakal datang sorangan rezekina ari Darwan mah. Nah, apal di mana buya? Geus apal we gitu dina ciri-ciri jeung katingali we ku batin buya. Jadi teu naon tapi kita adik-adik minta tulung mah ku buya ge ditulungan. Dan memang doa urang teh kadang-kadang mangagantung antara langit jeung bumi. Kahijaban teteh ku dosa urang. Ceuk buya apal hijab. Terus kumaha tuh salajengna ari abdi buya? Kieu we nya. Engke ku buya rek diuji duanana. Arah bisa nganyohoankeun mana jeung saha anu bisa dideheuskeun ka nu calik dina ruhna masing-masing gitunya. Ceuk buya ngomongna hampir kacaletot. Geuning waktosna teh tos seep. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna hatur nuhun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.